hotel ke pemajikan. Jumpa lagi bersama Tasya Akila Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng nonton, wilujeng nyakseni. Edisi naon Pak Tasya? Saling aja. Edisinya lu. Seni tradisi saling. Duh, kasih ngomongna ka dia mah. Tidinya bolak-balik. Kamana tuh? Tanya heula we, cek sound. Emang eta nu urang teh dina ieu, pakai itu teh kudu maju. Teh kudu. Pakai. Dina eta dina sarung keyboard. Oh, belum bukan itu. Baiklah, dina sarung keyboard teh. Baiklah. Baik. Jauh pisannya. Ingetan dia ke dia teh. Di blok dia blok dia. Ya, lapang kalau gitu. Kaulannya ini sarua we di dia teh. Pakai ini. jadi jadinya orang dia jadi kudu oprek kita. Suara ayam Mang Yaya loh. Ayo suara dah hongkul.
Kita sampai gitu lu.
cek cek cek. Halo nuhun Pak. Halo. Hawo ngangge sepatu lain kieu. Tahu bulat. Alah. Alhamdulillah ibu sadayana bapak bohon 1 2 3 4 5 6 11 siki lumayan. Langkung ti payun pagitan simkuring sabaraha kanca dina reudieun dina Wanda Calung sija negerakeun salam kaislaman rukuna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syurri anfusina. Ibing saiti amalina mayah dulu palah mudialah. Mayah dilupalah hadialah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langkung dipayun ibu bapak sadayana para penonton oke warga masyarakat anu kusimkuring dihormat oke terutami pangitan keluarga besar si Kang Ade Tatang atanapi si Kang Ade Dukun itu nangis santet isi lengkung. Oke tinggalap sholawat sinareng salam mugia dicuralipakeun ka panutan urang sadaya yatana kakang jeung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar sahabatna, kabar tabiin kudugi ka urang sadayana anu sami-sami turut tur mitutur kana jejak langkah mantena amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalian kuridona Allah subhanahu wa ta'ala. Urang alhamdulillah dina ieu tiasa rieu mumpulung dina acara syukuran pernikahan ku ngalangkungan hajatan ieu hiburan pangetan kita tadi siang oke insyaallah pangetan diteraskeun kana Wanda Calung. Parasan pangetan si Kang Ade oke simkuring nangtung dina luhur panggung dina dieu sakantenan tur sakamarian anu kahiji pembuka acara anu kadua tinu buka hajat anu katilu pangetan MCI Calung tilu amplop alhamdulillah ayeuna. Tak begitulah pangitan ieu salam baktos pangbagia oge terutami ieu kanggo aparatur pemerintahan desa Malasari. Werehing dina ieu Kang Ade pangitan sakeluargi ngahaturkeun nuhun anu parantos masihan izin rame-rame ti kawit tadi enjing-enjing oge siang oge alhamdulillah dina dagat ayeuna dina Wanda Calung. Tak begituna warga-wargi masyarakat di wewengkon babakan kiara ieu tah ieu pangeran Calung anu sijandeun rasa tanyaah kadede ti uwana uwa caca uwa neng ti paling lebak pohon ulah dubika pangitan jantan tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan tapi tunggul si jantan karahayuan tangkal si jantan kabagjaan bagja lahir kalian batin beh dituna dedel doa pangitan kangoka dua insan anu sija ngaji rabi munggaran ngarumah tangga semudah-mudahan neng gelis neng Siti kali si anu teh saha baca si anu saha Eki Pahmi nah mudah-mudahan pangitan hidup enggoning pangitan ngajalankeun ngawangun rumah tangga mudah-mudahan kenging pangrido ti Allah subhanahu wa ta'ala diwuh pangitan ku persepuh-sepuh sadayana oke alhamdulillah pangitan pidoa parantos mertal ngapurusut pangitan ti kamari duka ayeuna mudah-mudahan hidup sing kacatet pangitan hiji ibadah kanggo ngalaksanakeun pangitan ngahiji rabi. Oke simkuring sabaraha kanca tiasmana keluarga besar pangitan si Abah Caca si Uwa Caca bohon dina dieu dina Wanda Calung
Bopilih pangitan ayah kedalisan pangitan disepuh mangga pangitan bon sambutan di luar panggung. Oke, terutama ya aparatur pemerintahan setempat, terutama pangitan Bapak RW atau nabi Bapak RW pilih ayah program pemerintah anu baris didulikeun dina wengi ieu mangga rupina sateh acara ieu salung waktos sinar tempat mangga jangakeun aya teh ya onte ide geus ieu mah geus arna teu balai geus iya. Oke, kersan pangitan seniman seniwati dari dia di Wanda Calung. Oke, pangitan para pangrawit, pangitan pun anggota Calung. Anggota pemain Calung, alhamdulillah pangitan komplit di keluarga besar si Abah Hadar mohon. Oke, Abah ayah pengarsana si Kang Yayan, iya, si Kang Turik. Oke, ayah si Aping Ling ada. Cara ibu ada, alhamdulillah. Adus, ayah adus. Ayah aduh, alhamdulillah. Juragan pajak ayah. Alhamdulillah. Sertifikat orang jadi sabot di bangke nih. Oke, salam bagus pambagi khususnya kanggo para seniman seniwati anu di wewengkon babakan Giara. Ayo urang sami-sami sasarangan tajerkeun hiji seni Sunda anu paratos pangitan hampir mah leungit ayeuna urang jungjungkeun ku urang sadayana. Tah ieu panten di Calung nuhun. Asmana keluarga besar pangitan si Abah Caca eudeun kanyaah kadeudeuh kawelas kaasih terutama kanggo keluarga besar pangitan si Kang Ade. Oke, kersan pangitan sejumlah para penonton mohon anu ti paling kulon mohon mangga teras wae ka dieu mohon kosong kana ieu kursi. Oke, pengarsana pundulur alhamdulillah pangitan mohon si Kang Dadai gitu mohon. Alhamdulillah aya mohon lagu Cihidung teh deui sia teh. Air kok lewat. Kok lewat. Lagu lewat. Tong ningal ka dieu atuh Cihidung. Ada si eta atuh. Ayaya alhamdulillah ki alah tukang kenal tuang tinggal alhamdulillah mohon ton siap sak mana mereka tuh kenal rumah ya darang tuh iya karsan bagi kita mohon tidak iya saat acara pada Siap nonton. Siap. Ngajar pet, dia mah ngajar pet. Aliran. gimana tadi bisa dikidul itu deh ulah tuh dia nggak sampai omongin pacar kata cekalan sih pas pacarnya aduh ampun abang orang Turki ya Oke, terutama paketan anu saja gerimbingan di daerah dia. Oke, pangarsana keluarga besar ti palih kidul oke aya paketan ti Cisewu mohon barang tantos paketan saja pakaulan dina Wanda Calung mangga ulah sungkan ulah isin kantungna gajal wae kalau panggung urang sasarangan paketan buat saya pada sekolah panggung ya urang gebian lagu ti Uing nah Dulu lalai badut. ujian depan Biasanya mah lalai badut. bos yang kedua Kang Ade buntutnya pohon pilih pohon pilih laguna aturan biru jangan depan irongkong seni jalung rekit seni Sunda uturun selalu izinmu dijamukan selalu ulang dijamukan selalu adilu
cinta manis Opina karena seni jadi kadang-kadang resepana wandak selalu nakarah kuning bisa nanti hancur tapi raha kuning bisa nanti hancur nakirah kuning bisa cinta hancur Aturan bulu jaga tempat di rombongan seni calon makanan rek mintonkeun seni sunah keturunan jaga keturunan etan ikis mojang geus utamanis ikis mojang kadang-kadang resepana wandak narah uing cinta hancur akhirah urang asing kaget nangirah uing cinta hancur akhirah bisa dimandir mau ditemplok mampak jempol selalu murid tarik jempol senahadian manena aduh cemprot ini cemprot menangis aduh cemprot tak saksina cemprot centil manis aduh cemprot ini cemprot aku nangis aduh cemprot ini saksina kedaku maparenakeun ieu hakne dumadakeun ka ajeun nganyanke hiji kaluar pikireun hiji pudunaeun si kolektif ada badinya syariat mentang kena beri timun tebus rasa sumerek seseorang jamaya ikai sini bun keserai kesalahan hati hujan rasa ulang kepedes jikole bayu ada
Kita pengasan abah ini pada pakaulan kok. Gede kumaha maparerekeun ieu hate dumadakan kangge ayeuna hiji kamelang mitireun hiji pulunan lebadinya salira mantangkeun kelet dumadakan tembus rasa seseorang sangkaya tiga yulun kesenang kesangka tiga yulun asa cekap sakitu eta napas harmoni Rohubura ya kasih bilang aing harmoni alah alhamdulillah pakai teguhan tidak dia salung eta baukir kumaha katapi ulangan saur katapi tuh atuh nya urang pada kapi abdi katam apa katapi aya abdi dasar katampi mohon yes atuh yan ya iya kan sangi di dari dia masih kari share pakai jam baris calo mohon tong saha ada pada Pak Yugar ayeuna bisa cek kan insyaallah iya pakai sana pakai si Abah Dadai mohon ayo kalian tungguin lah si suara mas si genangan pokoknya mah urus ya dia cocok iya karena saya mohon si Abah Dadai ke pakai telepon ngemut hela laguna ada aja nama gitu bon dina calung mah rada ohoi gitu nya kan bae deh sabi sareng abdi ke gitu bon iya urang ngaturkeun pakarasana dulu kang tonton gitu bon iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan merendah, jangan merendah.
Thank you.
Rupa kuring cepat mah goreng aku cepat rumah goreng patu kuring sering kami mana rupa kuring cepat rumah goreng patut kuring serang kami mangannya bisa peta baliknya kamu rupa kuring kaset riwet bakal apa kita resiko cek batur mah aku goreng patut kayak gitu orang kumpul lu goreng patut tunggu ya goreng patut hitam tapi manis eta teh jemput lain jemput orang we tai udah ngobrol ya sih ya kamu tekan kopi tehnya kopi kopi hitam ada ayah tapi memang ayah lagunanya ayah lagu hitam manis siapa majikan air lah kumaha apa ece ete uas sadayana pakai terkaange henteu kaange rasiko lu rasiko anu goreng batu teh motong digubung ka imah ya pamajikan lagi manyun gitu. Tapi insya Allah panginten dua panganten mudah-mudahan asep egoni janten pamimpin rumah tangga teh anu berguna atanapi anu bertanggung jawab gitu.
Oke, istrina panggeten neng, mudah-mudahan sing jantan istri teh anu soleh. Aduh, Istri abi ge soleh, soleh. Aduh, ieu na saung ieu. Alah. Oke, karsa dari ieu panggeten dibantos ku pangarsana panggeten sound system mun. Si Abah Kunzen, mun alhamdulillah pangisi Wah, geunaheun. teu nyanak parupuyan kuncen. Teu nyanak parupuyan. Oke, mun maneka itu kamu tah hejo. Oke, alhamdulillah Pak kita di acara Pak kita alhamdulillah Pak kita syukuran pernikahan Pak Karsana Kang Ade Tatang itu asli nama. Tapi di dia mah anu parantos kumaha teh anu parantos terkenal gitu nya dukun. Tapi tengahnya santet. Gitu. Soalnya eta mah dipencit. Tiras ka santet. Oh eta aduh mana bisa tiras kabraka. Oke, insya Allah Pak kita mau diganti ieu baris di pas ieu Pak kita aya juru kawihan. Aya. Aya aslinya aya Mama Dede. Oh si Mak Nin aya sih dia. Ka urang teh cenah ulah nyebutkeun mama tuh Mak Nin gitu. Aing era cing teh manya manen hukeun bae aing di sekolah Mak Nin cenah aing teh. Oke, insya Allah Pak Gaita Bon didatangkan dia Pak Gaita para sepuh Pak Yaya tinggal para sepuh itu orang aduh palarga ayah siapa nak kasepuhan ayah siapa Oman siapa Okin ayah wa uko pakai kacamata tuh 20 katapi teh katapi abang mah wing acan akal. Alah. Oke, insya Allah Pak kita mau didatang ieu baris di pas ieu pakai ku si Mama Dede Rosita apa si Manil. Oh, insya Allah buat si Mantiri anu dina layar TV teh di mana? Oh, dina layar Indosiar. Oh. Uden getosan pakai terus. Saya masak tidak eta. Mulai jeung jak sok ka dieu. Salaki ewa. Nah, salaki sekali ewan. Oke, insyaallah di dieu anu masih japa kaulan aya Mang Baa. Bon. Si Akang Gunggun acan? Acan. Hah? Oh, aya debusan aya Tanggunggun mah ngobrol ge sumpah. Atuh euy motong di beja-beja sumangna atuh. Heeh. Ya sumangat. Eta si Turki dengan eta. Oh. Gimana dengan lagu? Motong si Hah? Si balik lu cadel si Ieu aya budak di dieu teh cadel nya. Dan mik. Kodor cenah. Angkat. Cara jadi sejurian di kali itu. Lepo mana mah? Jirap. Iya, keresan di dia ulang ngaturkan pakai kita ke pangaresana pundulur dan soklah naik kalau panggung dek naon pada mana dia itu digawekeun mah. Era ku bacaca geus beta udut tuluy bungkus ya hareupeun aing gitu. Ya, pangaresana pakai si Kang Dadai, Dede merasa kanyaan ka Dede kawalas kasih tapi kanggo kadua panganten pada tebo. Iya. Bon. Hah? Teu kudu dikeprokan we artis. Ini hiji deui ini. Oh, ini ku ge. Tes. Hah? Kadinya terapan ieu aing aya. Ai, kali ge pada. Tapi kan api ya tuh. Iya, alhamdulillah pakai tebon dari dia. Oke, insya Allah si Mama pakai tebon mau dari ayah. Oke, si Mama Neng, mau Mama Hen, ayah pakai tebon. Karena dari bilang, insya Allah bon. Dasar tuh, hah? Atau mohon, sawang sunah sih. Asa kali ya tiba yuk sedang ada sunar ya tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi dijengkeun kanggo anu ditikahkeun pangarasana Neng Siti sareng Apah Milas. Siti Maimunah. Oke tekakan. Eki deh. Mudah-mudahan dua pengantin anu parantos diisteunang sing janten hiji keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sing panjang jodohna awet duriatna. Sing janten hiji keluarga nu penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, ka pangaresana Bapak Hajat, Bapak Dede, harusnya Bapak Dede sareng ibuna hapunten anu kasuhun panjenengan sing ngiring dingah ngiring pakaulan khusus jeung ka Abah Caca. Da dieu teh keur diguyah-guyah teh. Ditah naon da nyaloma pan lain ahlina atau calon. Bisi kieu cek keterangan di lamun itah lain ka ahlina tunggu kalau kesakanana geus sumuran ayeuna hancur. Geuning geus apa tadi dinya. Aik banget rukun wajib. Langkung ti payung oge ngahaturkeun semua pangabaktos ka pangaresa kasepuhan wakna mohon sepusim guring yang anu moal bisa dipiceun nepi ka manahju. Saturunan di paling tonggoh ti Lamajang alhamdulillah. Mohon abdi ka dieu teh nuturkeun anjeun sepusim guring pangaresa abahna mun di mah pupuhu kolot urang sing panjang yuswa mohon. Oke, panjenengan para kasepuhan di payung sadayana, wilujeng sadayana para penonton teteh udah rilis. Alhamdulillah sejak nonton di dunia ieu mudah-mudahan dina wengi ieu sing sarehat teh ya. Sing panjang umur sadayana pondok napas. Amin. Dan ya. Awak naon. Dambutan lah. Jangan cerita lama tadi kan. Ya, gede ya. Diajarin mengubah kuncian ya audio santen aturan. Ya, baik kenangan orang. Tadi kayak ngelap. Bulan Nyeprai luhuran Gunung Cikuray Rarayu gelis maramai ngantosan panutan anjang Rarayu gelis maramai ngantosan panutan anjang harita diri nu gelis keberat cara sasari bulan ge tembong deui kacinutan ibu nesubuh harita diri nu gelis keberat cara sasari bulan ge tembong deui kacinutan ibu subuh gelis hilang ibuna nu gelis nyarina manahna kamana sang ramisa baik cimata paham pembukaan ayat dos ngopi Gaya, weh. Tara. di Maribaya
manehna kungsi nyarita cenah asih barang datang jeung deungeunna lejang angin meleleh datang Nazon Inggris manehna pegang dekeuna di mari bayar manehna serah dekeuna juk pasrah rekmah santai kadang ngajak diri kaburung ayam boga tapi masih boga manehna mangkai sadar asih diri usahanya kudu asih nyari panggil lama makanan kuning lembah dilajeng pangimpian kemari bayar geus nambah kabanda tayang buka tresna salipatan najak diri kaburu ayam boga tapi tetep asih nu boga manehna mudah-mudahan tambah awas jaga-jaga di mana bila jauh Sokaji mati di Palasari anu jadi sisi jari kembang asih anu jadi panileka kebayangkeun jadi kembang rahona seorang ini jenjai anu ngaguru sadawalungan dipeles jika anu ngageruan hawar-hawar kapanungkan undi teteu anu tetembong gini ukur bulan rayang-rayang semusuh hati aku asa Sokataji melatih di Palasari anu jadi sisi jari gambar si anu jadi panileka kebayangkeun nu jadi kembang lamunan solangit jeung cai anu agung sadawalu
jibele jika anu hawa langsung bokong karek ninggali panggonan karek ninggali pipisan karek ninggali pipinan langsung bokong dolak-doli si mojang seksi anu pagi kowe kamari dolak-doli si mojang seksi katanya kowe kamari karek ninggali panggonan karek ninggali pipinan karek ninggali pipisan langsung bokong karek diajak bareng karek diajak seri karek diajak langsung bokong dolak-doli si mojang seksi anu pagi kowe kamari dolak-doli si mojang seksi rupatanya kowe kamari naon deh kita kumaha jadi bapak reken ieu hate maka panjen tempai hiji kabelah mikir hiji kudulah kurang papakan piara katela kuduna cikoleng pisang kurang rancang abis lebahnya salira mentangkeun geus bari imun nebus rasa sumengket sasaurang jana yang tiga isi muntasere disangka tiga yuyutan pasti rumeja apa tiga kubur langit inglang bulan imprang rasa bunga dan tresna dituduran dinten tadi cikore kali liwat dinten endi urang bakal di depan
7 Tapi satu. salaku Alhamdulillah mudah-mudahan ketampi kalang kabingahan. Ajakan kembang hibur karena kalau bukan sumuh tapi ya Anton sadacan mangker. Soalnya kan ditinggali tukang hibur gawean. kudu digawekeun ya sok sanajan tadi geus ngagedut abi beda iya di calongan Ya, sok. balon yuk Rada haneut, aya laguna spesial kanggo kasepuhan. semua Mohon wana ya aya laguna Garut Dodol Garut. kota indah Dangdut teh masih gede deui.
Kota Intan lagu pop sunat mah ada sarwakeun calung pop sunat calung jadi ente keluar tina jalur itu keluar tina tetap lamun dangdut ya rame pasti iya udah ribut warna yang lagu naon anu aya di abdi salagu deui Pak nyawakeun boga angsit oh angsit jadi euy ampun nah wajib cenah pamudut di kolotna urang duit di gue angsit suka ada mana di apa di kesalahan terus orang sorangan PK sih bukan dua-dua rugi salah gue deh apa apa yang bagi dua bohong lemon menang iya pamudut untuk karesana Pancasi Banda Ai Siliwangi itu Jawa Barat, Ai Jawa Barat, Siliwangi, Ai Siliwangi, Jawa Barat, Jawa Barat. Iya kemudian Ai bisa salah mungkin namun kesel penyanyi Siliwangi maya itu, ayo Jajaran
Siliwangi raja Singin uang masuk Wangsit itu Kesulitan asmanmu Wawatina terkumpul Lepaskan jalan aku Kabayong lawan Bios kabayong lawan Dia sepertinya mau bidaya Ada satu Kadang sakti mana Ada sebuah Esepi Tadi
Alhamdulillah Bang Anton sekam sakit tua pakawalanana ibu hajat bapak hajat abah caca utamina Karoskeun atuh kan api kitu teh. ada pasti yang disebut ente aduh enggak baik geus apa orang dia mempara di atuh tak gitu kita alhamdulillah mudah-mudahan ada tampil kalian kebingahan Tuhan sadayana teteh utami bapak hajat langkung deui abah caca sing gering-gering bingah mudah-mudahan ketampi doa oke kanggo anu parantos diistrinan sekali sing bagja dunia bagja akhirat Amin. sing jantan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah dan kali basiran turunan nu soleh sareng nu soleh amin Tak bisa. sungguring pengen dan istirahat insyaallah dilajengkeun ku Kang Anton dugi ka tabu 11 terus Yang 2. oh ini siap Ayo bonus. atur nuhun kasadayan obil tadi dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena tak ulang pakai tadi pengarasana bodolor si kami dadai. Ya. Mohon sadaya sareng abahna. Oke, cenah oke. Pokoknya sih kalau lepas. Iya, karena saya diri dia saat acan paketan si Mama Dede, oke paketan si Teteh, Bon, Ibu Pimpro, Kapayun, insya Allah paketan si pada si Kang Ode, lah itu, Bon, ayah, hah? Oh si Mama, iya, karena saya paketan sana, naratun, ay. Oke kerjaan dari dia paketan dipasihkan ku pangarsana paketan bon si Mama Dede Rosita bon jam 14. Oke kerjaan dari dia hari sejadah rasa kanyang kadene kawelas kasih terutama kanggo kadua pengantin mudah-mudahan paketan hidup duaan kenging kebahagiaan lahirna jeung batina. Oke terutama paketan pangarsana si Mama Dede bon dihaturan baik paketan kaloro panggung kanggo ngariah-riah ngahibur warga masyarakat pemerintah di wewengkon babakan kiara bon insyaallah. Ulan dah kemana? Kalkuan. Atau si Mama Dede eta weh si Mama Dede Ote. Ayah heula. Alah ka Garut. Oke insyaallah pagi teu mohon menuju di jalan sareng Cak Abil. Oke insyaallah pakai teman ayah Mang Ujang Darso insyaallah pun ayah ini Kang Yayan ayah dan jalur. Oke insyaallah pakai tangan lungsur pakaulan dengan iya pakai vokalis calung. Oke pengarsa naon kiri kan ngalagu hah oke pengarsana si Kang Ode iki oke ayah mohon oke pengarsana paketan ai pemandari ayah
Ayah, mama neng ayah. Oke, insya Allah pangitan nanti iya baris di pasir pakai kulawak mohon si api itu cepen mohon kerasan ayah pangitan di payunan kurang sadana insya Allah baris ngalawak sarang si Abah Oman insya Allah ke payunan. Oke, insya Allah pangitan si Puri Sabra Kaca tias mana keluarga besar si Abah Caca anu sejak ngahibur pangitan ti kami ayeuna dugikan ke subuh insya Allah pakaulan kamu si Kang Ade dukun mohon. Ya kersan paketan mohon urang Peuris anu sakala ilmu mohon kersan paketan iya pun adi sur pakaulan mudah-mudahan ulah jantan tunggu turungan centang suban kantar kagetan khusus kanggo kadua panganten paketan sok doakeun heula atuh teu bisa doakeun batur sebis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ya ngiringan iya ya. nah Pakaulan sudah naik jongkak ulah hirup balik gue acan. ya kayak ngomong baca itu. Wa caca ayah, wa neng ayah. Dulungan. Biasa nyarios apa? Dulungan sana, dulungan teh. Sararea. So. Iya. Oke, insya Allah kita tujuan pakai tubuh sama kaca. Mohon keluarga besar siapa saja unsur pakaulan. Oke, insya Allah pakai vokalis calung insya Allah. Ayah masih hidup. Rupa kuring cepat rumah goreng patut kuring seri kami mananya pisan dah eta omongan para bener kuring kesedih malahan hati gembira sabalikna lamun rupa kuring kaset mereniwe bakal ngabagikeun cinta hingga poe awewe ngantai datang mareka dikawin kajeng resiko nu goreng patu paling-paling tapi ku anu geus tapi amun jadi muka asik beriwe pikiran modal hei batur kadia gerak kumpul goreng patut kasih hei batur kadia gerak kumpul goreng patut kasih kita dulu Anu karorek karo rupa kuring cepat turma goreng pisang kuring seri kami mangannya pisang Seri eta kewenangan pargoda kuring kasih malahan hati sabalikna lamun rupa kuring kaset mereniwe bakal ngabagikeun cinta hingga poe awewe ngantai datang mereka dikawin kajeng resiko nu goreng patut paling-paling kanu cep tapi kanu gelis tapi mau jadi luka sep mereriwe pikiran modal hei batur kadia gerakan kumpul khusus kanu goreng patut luka sep buah hei batur kadia gerakan kumpul khusus kanu goreng patut luka
Apa sana? Anu mah patut teh apa? Atuh nuhun Bang Atot. Heeh, atuh baik. Nuhun unggul. Nah. Baik. Di kadieu. Hiburan teh alhamdulillah paketan ieu teh sanes ku halus. Nuhun. Lain ku halus gitu. Namun dengan rasa kanyaan kadude kawalas kahasi terutama paketan kadua ieu panganten. Nah, gitu. Heuh pakaulan paketan ieu khususna kanggo kasih Kang Ade. Ade naon? Ade dukun. Itu ngake santet. Ente. Oke, karena paketan mun disebutkan ieu mohon urang kidul oge aya. Dek lagu ya sih dek lagu bisa semua gitu si Turki ini pengen bujang anjing di rumah seueur murang kali ya dengekeun aing lagu teh naon judulna Pangolok. Oke, karisan di dia pakai tebon di pakarisana pakai siapa caca suwa caca lungsur pakaulan mudah-mudahan pakai tentang adanya. Oke, di atas pakai Pak Hajat mau pilih pakai oke parantos atau siapa itu calungna ke meni urang hayang laku anu misalkan jadi lagu pilih di tebon ayam kahoyong mangga pakai atau radios lain di nawana calung insya Allah pakai tebon sebelum upami ayam mandi kasih. Oke, terus kami pakai kanggo ka urang kidul mun masih kena aya manawa manawi pada kebuti keluarga besar di Cisewu rupina anu si jaluk suruh pakaulan banget di lewat calung di antos bisa ya urang aturkeun wae paketan sate acara si Kang Ode lungsur pakaulan di dieu pangaresana si Kang Turki karsan paketan ieu keluarga besar atanapi si Mbos Cilok iya Bos Silong insyaallah ada sejak unsur pakaulan dina judul laguna Pangolok. Ya untuk HP wae geus lagu. Oh, bumbajo penting. Kemana kadinya mah? Token Gitu. Saya pisan bisa digentosan ke siapa saja aya. Ke Pangolok ke? Apa ya? Aku hajat ya aku aja. Atau eta mah sunyi geus soal. Panjang banget. Ya kan saya pakai tempat kolokun khusus kalau kasih Bapak hajat. Bohong. Iya. Kuring kuku ke. Kuring kuring boba eta mah kudu. Iya. Ayun, tukang layuan tamak kasih aset di atas martabaknya gitu sekurang kuring keke niat ini apel aduh bedek santai rumah kuringan ketik lawan peot bulu sebelum bisa cinyan saat rumah kuat kesulitan pangolok manehna
di pelet atau turki kawan ayo kan keluarga besar bapak ada lamun kurang diolok eta awewe diberi hadiah kilo mana tinggi butuh ke ya anu sukuna benar sabula bisa cingan sah buat malah ya sah ada lagi dong masih kopi kopi hitam ada kopi susu ada bukan aku kapan anjeun bageus bulan berat lagi kena tapak kan kurang kadiri urang ini rasa dilakukan rasa apa mantap dekat cinta kasarina ini semuanya dirasakan rasa ini anjeun hati nu sahancen berkukupan
Bika cinta cobi aku tongalamun nahajen si mula ilung ate akan asabina pikiran aturan ibu bapak saya bohong punten kacek punten ya lagu ya kurang tidak panaju tidak panaju tutugan gunung pedukan buka pengol jalan orang tajakan kunjungan nu harita langkung kalau baginya Uria jangan pasini jeung mojang kurang kedugaan harita sore dageun nu geulis teu aya datang buka sorak kabedian bolong sorak nu geulis teu aya datang duka harita kasorenakeun nu geulis teu aya datang aduh duka sokis ate tebikeun sok siut urang tebikeun borok salupay ate kobejan nu geulis teu aya datang amanah geulis atas aturan wa aman pada gitu wae jalan mana lincah lah ieu sing sehat tidak pananjung tutukan gunung kedungan buka pengkola jalan jorang tajakan nu harita ngalangkung balabaginya uring aja cipasili jeung mojang urang dugaan penentuk sorak kabedian bolang sorak bohongan nu geulis teu aya datang duka harita kasorenakeun nu geulis teu aya mula aduh duka kamana
Iya kan saya di nanti iya mohon sanes dengan seukur abdi unggul abdi sanes sebagai tukang kadiasa. Oke karsan paketan vokalis oke aya paketan tanya masih seueur. Iya sih kak urang atur tur wae paketan ka pangarsana si Kang Ode jepret. Wah jepret. Kang Ode mohon si gara-gara teh si kenalan si bos pawang si bos desa si bos jago mohon. Iya si Albos. Oke, insya Allah Pak kita mau dedek iya, lungsur pakaulan, gitu masih kena ayah juru kami. Oke, mohon Ibu Pimpro keur ngapalkeun lagu bisi pohoy. Iya. Oke, alhamdulillah Pak kita dedek iya. Oke, orang Gading mungkin mohon pilih pada pakaulan si Wauyu. Pada pakaulan, Kade. Api dari kepala api. Iya baik bapak kaulan banget. Iya kersa lagi pakaulan kesana dengan saukur ngalagu dan liat sanes. Mohon di antawisna bae pilih bade nyobian ngenang mangga. Pilih bade nyobian nyalung mangga, pilih bade nyobian ngagoong mangga. Pian cau ya. Cau. Naon. Nah. Si Ode Hayang wajah pinta sahur apa saya kan lagi batuk ya lagi engap coba salah kayak gitu Apa kan ngerokok napa? nggak penting udut mana karena udut karena beli di petit ongkos lagi terserang siapa kadang-kadang kalau dibedakan gitu sebenarnya lebih gede gitu. Apa tahu? Kapan kira saya pakai tepung iya tidak kepatah jauh terpahet yang dibakar sauna terperempung jajantung jajantung awal biji marungkui berbuah tebu licik namanuk jeseor angin meliuk asih mahaili koyak nandahan musik kerema panah sulit cetai memakai keindahan Bagot bakar Kesmakin kapanan tenang Bagot bakar Kapanan tenang Kejajanan kebeja Bagot bakar harta Kejajanan kebeja Bagot bakar ganti harta Kuring wajah Kahaja arek balakan Sugan angin Wasal nepikeun orang Pangepikeun Kabuhanu basa eta Dimanena kuring belajar Hirup bidang aku darah Gendong-gendong ke Bang Mamat Ini pada ngiring kawah Ayo Bang Mamat Berapa awal Apa?
tresna mekar iya bidak kopakan ukur pahet janji bakal sauyuna lekung ampung gajantung jeung jantung awang jadi biji naruntung birbuah kawung ricit namanuk jeung seorang angin melit asih ngahariri oyak sadahan kesikere mepanangan siluk cepet lempang dago pakan kesantur kapangan dago pakan jangan cepet jangan cepet jangan ada pakan ada kuringnya wacan kahaja arek balaka sugan angin wasahan nepi ke sorang nepi ke kabuha masa eta Semangat kuring baja Buruk kita patungan